Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina aya channel. Simkuring ayeuna bade neraskeun hanca carios Sikidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Kaceleng dina waktu harita Sugiwa jeung pamajikanna langsung teu miceunan waktu deui kulantaran geus kacida ambekna sabab hate keur baluang mikiran nu jadi anak gara-gara para rampok. Ayeuna aya 3 lalaki anu wani camplak ka maranehna atuh tangtuna bae. Waktu eta teh Sugiwa jeung pamajikanna langsung meupeus keuyang ka 3 rampok. Harita Sugiwa ngalawan 2 lalaki sedangkan pamajikanna ngalawan hiji lalaki anu nyerang ka manehna. Waktu harita silih serang, silih tonjok, silih tajong ngan sakabeh serangan jeung runtuyan Sugiwa jeung pamajikanna teh waktu eta masih kene bisa disingkahan ku 3 rampok. Belesat, belesur, leplos, cerelat, gajeleng, leplos, daligdeug, caligjeug. Harita 3 lawana teh sanajan bisa ngahindarkeun sababaraha serangan Sugiwa jeung pamajikanna tetep bae rada kadesek maranehna teh mundur sababaraha lengkah ka tukang kulantaran lamun teu nyingkahan dina waktu eta teunggelan jeung tanjongan Sugiwa jeung pamajikanna teh rek keuna kana dada maranehna. Nanahaonan sia tadi kan putatang penteng-teng hayang mudaran kaula kunaon ayeuna kalah mundur bae sok buktikeun ari heueuh mah boga kemampuan rampok cek Sugiwa. Waktu harita langsung nyarita kitu bari mencrong ka 3 rampok anu kereng hapranjug ngatur napasna. Bener ngan saukur kedes sungut hungkul mana kemampuan aran deui kata mana kapan cina hayang ngarurujit kuring sok ari bisa mah heueuh boga kemampuan bisa ngelehkeun kuring sok lakukeun lamun kuring eleh jeung salaki kuring eleh oranan kuring ge moal bisa ngalawan naon deui terserah rek dikumaha-kumaha ku aran ka oge ceuk pamajikan Sugiwa. Dina waktu harita manehna oge teu cicing nyarita kitu bari serilitik kulantaran ayeuna mah geus kabaca sabaraha kahebatan 3 rampok teh komo deui ku salakina mah geus pasti sabab kemampuan Sugiwa leuwih luhur ti dirina. Ku manehna oge dina waktu eta 3 rampok teh geus kabaca boga kemampuan kawas kumaha. Jadina teh pamajikan Sugiwa komo deui Sugiwa dina waktu eta kacida tenangna. Can naon-naon sia Bikang jeung sia Jalu can naon-naon kaula tiluan oge can ngaluarkeun kemampuan sok ayeuna mah ku kaula tiluan bakal dibuktikeun andika bakal ngacongkeng di tempat-tempatan. Dina waktu eta 3 rampok teh sanajan dina hatena mah geus semar-hemir kulantaran maranehna teu nyangka geuningan anu disanghareupan dina waktu eta teh lain jalma sambarangan ngan geus biasa 3 rampok teh tara nyirikeun kaayaan hatena samemeh bener-bener maranehna geus teu kuat ku kumaha deui dina ngalawan satiap lawana. Sok buktikeun ari boga kemampuan bener mah sok ulangan ukur gede omong sia. Wah kuring oge hayang nyaho
sakumaha heurasna pangarti Andika naharek sarua jeung cungurna sakitu heurasna kawas heueuh tapi ti tadi ngan totolonjongan bae nyerang henteu hayu wae nyingkahan atawa ngan saukur boga kamamuan teh keur nyingkahan sia teh sok buktikeun cek Sugiwa. Waktu eta langsung nyeungseurikeun sakabeh rampok anu ti tadi ngan saukur nyarita tapi teu wani nyerang. Setan ku dewek tiluan ayeuna bakal dibuktikeun sia, rasakeun yeuh kaceleng seret tilu rampok teh langsung mesat bedog tina sarangkana ngagurilap kacida seukeutna matak paur keur jalma anu teu bisa olah raga bela diri mah geus pasti kakara nempo seukeutna bedog oge geus hemar-hemir tapi keur Sugiwa pupuhu gagak bodas tangtuna oge bedog anu sakitu seukeutna teh teu matak hemar-hemir atawa sieun sabab dina waktu eta geus bisa maca sabaraha kakuatan tilu rampok teh. Blesat wuk plos leplos rasakeun yeuh kuring geus teu hayang loba nyarita deui jeung teu hayang miceunna tanaga teu puguh rasakeun Andika tiluan ayeuna bakal ngacongkeng di daleungeun kuring. Blesat hiuk plak tak celeng bedog tilu rampok teh anu ngeblesur kawas arekeuna kana awak Sugiwa jeung pamajikana. Waktu eta langsung meceleng sanggeus diketig leungeuna ku Sugiwa jeung pamajikana. Dengan saukur kitu sanggeus bedog maranehna meceleng kacida jauhna teh tenggelan jeung tonjokan Sugiwa anu ngandung kakuatan batin ngacebrod ka sakabeh lawan-lawanna. Hiuk cebrod cedak curalit cengkang kubrak harita tiluanana langsung nangkarak bengkang tina ujung sungut maranehna teh ngalai getih anu masih keneh haneut. Geuningan sungut jeung awak bae meni galede kakarang sakitu geus teu bisa nanaon abu tapi lumayan abu keur meupeus keuyang heueuh teu nanaon. Sok ayeuna rek kumaha deui Arandika cek Sugiwa bari nulak cangkeng neuteub sakabeh rampok anu keur haharegungan nahan ka nyeri. Bener ama ada sugan ambu mah awak gelede omong meni harus teh jeung kamampuana luhur oge geuningan ngan sakieu kamampuana teh ama. Aduh Gusti ayeuna urang pariskeun bae beheungna ama, urang pariskeun ka palang ka ambak urang teh urang salurkeun ieu ka badog-badog anu kieu patut ulah disisakeun ayeuna mah ama cek pamajikan Sugiwa. Dina waktu harita ngahaja nyingsieunan tilu rampok anu keur haharegungan bari nyekelan dada maranehna anu karasa sesek akibat tenggelan manehna duaan. Ampun nging dipateni kami nging, ampun taluk hampura teu wani deui hampura ampun. Harita tilu rampok teh terus-terusan menta dipikarunya ku Sugiwa jeung pamajikana anu seuri leutik barang nempo kalakuan tilu rampok teh geus teu ganas deui saperti kakara panggih jeung maranehna. Arandika teh bener-bener kawas heueuh boga pangarti kakara sakieu geus menta ampun. Tapi
ku kuring ayeuna bakal diberi ampun, sabab kuring mah teu kawas Arandika tiluan tukang ngabegal, tukang modal jalma. Kuring mah teu kitu, ngan ingatkeun sia hiji waktu lamun pagi deui jeung kuring Arandika masih ngalakukeun kalakuan kieu, reka saha bae ku kuring jeung pamajikan kuring moal diberi ampun deui. Ayeuna geura ini tapi kaheula ketang kuring hayang nyaho Andika nyaho teu komplotan Ki Bewok di mana markasna. Sok jawab, lamun apal jawab, sabab kuring teu keur neangan markas Ki Bewok. Ceuk Sugiwa waktu eta samemeh ngijinan tilu rampok indi ti hareupeunana nanya kitu, aduh hapunten juragan, hapunten kuring tiluan mah teterang anu namina Bewok di mana komodi markasna. Hapunten juragan, hapunten teterang kabur, korejat tolong gajeleng. Sanggeus ngomong kitu teh salah sahiji rampok teh ngomando dua baturna, miheulaan lumpat atuh puguh bae. Geuningan maranehna teh geus siap-siap rek kabur ti hareupeun Sugiwa jeung pamajikanna nu waktu di eta ngan saukur ngageleng-gelengkeun sirahna kusabab teu nyangka tilu rampok teh langsung pada ting korejat hudang langsung lalumpatan ti hareupeun maranehna. Sabenerna mah lamun niat ngudag mah kacida gampangna, ngan maranehna dina waktu eta mikir teu guna lamun kudu ngudag tilu rampok anu eueuh hubunganana jeung Ki Bewok. Aduh Gusti, nah tadi udag bae eta teh para rampok teh sugan bae urang teh menang katerangan ti maranehna ama, ceuk pamajikanna dina waktu harita nanya kitu. Ulah ambu, ama manggeus bisa ngukur maranehna teh rampok-rampok cere hubungan jeung Ki Bewok. Dalamun aya hubungan jeung Ki Bewok mah kamampuanna oge moal gampang kurang dielehkeun kitu bae. Sanajan anak buah Ki Bewok anu dilawan ku urang, tetep bae urang teh kudu nakar tanaga jeung kamampuan. Tapi dina waktu ayeuna geus bukti ngan saukur sababaraha geprakan bari urang teh ngan ngagunakeun kamampuan biasa. Maranehna teh teu bala kaya, eta ngabuktikeun tilu rampok anu tadi di sanghareupan kurang teh eta mah rampok-rampok leutik tukang malak. Lamun di lembur mah tukang malak gitu. Ambu geus lah ulah dipikiran deui, ayeuna mah sok amang geus lapar, ambu buka timbel teh buka. Ayeuna mah sameme urang ngalanjutkeun lengkah jang geus sian heula beuteung, tanaga teh pan geus kakuras deui bae sanajan ngan saukur ngagunakeun jurus-jurus biasa tapi kan lumayan ngaluarkeun tanaga. Ayeuna urang istirahat kayak geus gede deui tanaga, urang lanjutkeun lalampahan urang teh ambu, ceuk Sugiwa. Waktu harita langsung nyarita kitu bari terus diuk di tempat tadi anu kumanehna dipake diuk. Atuh pamajikanna oge dina waktu eta ngan saukur unggek bari ngaluarkeun deui timbel tina kantong anu masih keneh ngagoler di tempat tadi kumanehna diteundeun. Geus kitu mah gerak maranehna teh dalahar di eta patempatan bari mikiran lalampahan kudu ka mana engke sanggeus tanaga pulih deui. Ayeuna urang tinggalkeun sakedeung kaayaan Sugiwa jeung pamajikanana anu masih keneh mikiran ka mana pilampaheun hayang geura nepi atawa manggihan markas Ki Bewok. Sedangkeun
jalma anu keur dipikiran jeung diteangan ku Sugiwa jeung pamajikana dina waktu eta teh Ki Bewok jeung sakabeh anggotana can arindit deui neangan lembur atawa desa-desa anu rek dirampok kumaranehna, kulantaran Ki Bewok masih kene mikiran kaayaan Lisnawati anu nebikeun ka waktu harita can kapanggih laratanana. Aduh, dewek bener-bener bingung saha sabenerna anu geus ngabanjut si Lisnawati. Batin dewek can bisa mukakeun lalangse anu nutupan. Heran, lamun kieu carana mah kawasna mah dewek kudu ieu heula, kudu niis heula di tempat dewek biasa ngulik ilmu, sabab cirina dewek ayeuna teu bisa manggihan tempat atawa saha anu mawa si Lisnawati, berarti ilmu dewek perlu diasah heula. Ayeuna Arandika dengekeun ti waktu ayeuna dewek moal ngabaturan Arandika deui ngarampok, tapi jalankeun terus ngarampok mah ngan dewek bakal eureun heula Arandika bae anu arindit. Kumaha, sanggup teu lamun ngajalankeun ngarampok teu jeung dewek? Ceuk Ki Bewok waktu eta saenggeus ngeberehkeun kaayaan dirina anu masih keneh balweng kulantaran can manggih laratan Lisnawati, langsung nyarita kitu ka sakabeh anggotana bari muterkeun teutepanana. Siap Kang, siap Kang. Kuring sakabeh eueuh anu dipika melang dipikasieun masih kena sanggup kudu ngalawan warga-warga kampung biasa mah Kang. Moal matak dibingungeun, moal matak pibahayaeun keur kuring sorangan atawa keur babaturan kuring mah lain kitu. Andika sakabeh oge boga pamikiran teh ceuk salah sahiji anak buahna anu paling dipercaya ku Ki Bewok. Bener simkuring oge sami simkuring oge laras kitu. Benar kitu Kang Bewok kitu, pokona mah tenang bae, kudu ngalawan warga-warga kampung mah moal matak bingung Kang, moal tenang beres kupu, pokona mah beres rebes. Harita ting celengkeung sakabeh anak buah Ki Bewok teh nyararita kitu atuh matak bungah keur Ki Bewok dina waktu harita. Syukur ari kitu mah syukur ngeunah kana pamikiran dewekna oge, sabab dewek dimulai engke puting bakal niiskeun pamikiran dewek di guha tempat dewek ngulik ilmu. Jeung deui naon bae anu kajadian, aya masalah naon bae oge salagi dewek can keluar ti eta guha, awas ulah aya nu wani ngaganggu dewek mujasmedi di eta tempat, sabab tandana dewek can keluar berarti dewek can hasil pamaksudan. Ngarti Arandika sakabeh? Ceuk Ki Bewok waktu harita saenggeus cacala katakan seuri bungah kulantaran ngadenge sakabeh anak buahna siap ngajalankeun tugasna sanajan teu bareng jeung manehna oge. Mangga Kang, kami sadayana oge terang moal wantun atuh ngaganggu kitu kieu ka Akang. Mudah-mudahan bae salami kurang ngajalankeun tugas teh teu aya halangan nanaon jadina moal matak hariwang, sabab lamun teu aya halangan mah abis sadaya moal ngaganggu Akang
bener moal ngaganggu akang, kuring oge moal. Benar, kuring oge moal. Moal abi oge moal, Kang, tenang bae. Harita ting celengkeung deui bae sakabeh anak buahna teh matak bunga keur Ki Bebok mah. Wah, syukur lamun kitu mah geus ayeuna jig geura arindit. Ayeuna datangan hiji lembur anu kakoncara di eta lembur teh loba saudagar. Cenah mah lembur eta teh saudagar-saudagarna sok daragang kanu jauh, balikna teh saminggu sakali. Pasti dina waktu maranehna balik teh merawat duit loba. Tah datangan ku Randika ayeuna peuting jig keur edit ka ditu. Ulah dililakeun deui, deweke bakal langsung tirakat sabab masih kene panasaran nepikeun ka ayeuna kunaon batin dewek teh bisa nyingraikeun lalangse anu ngahalangan batin dewek. Jig keur edit ayeuna mah ceuk Ki Bebok waktu eta langsung marentahkeun sakabeh anak buahna ngarampok ka hiji lembur anu geus kabayang ku manehna di eta lembur teh loba harta bandana. Siap Kang, siap. Mangga. Rebes pokona mah rebes. Sakabeh anak buahna teh nyarita deui bari narangtung teu lila oge saenggeus Ki Bebok ngacungkeun leungeunna tanda nitah maranehna indit ti eta patempatan kenceling. Sakabeh anak buahna teh tarurun tina eta tempat nuju ka tempat tujuan anu geus pasti. Sedangkan Ki Bebok samemeh turun tina saung anu jadi tempat maranehna musyawarah ngahulang deui bae. Tarangna teh nepikeun ka ngariut kusabab mikirna kacida jerona. Aing bener-bener kudu waspada lamun kieu mah. Bahaya keur aing bahaya. Mata batin aing nepikeun ka teu bisa manggihan jalma anu geus mawa silih senawati. Ieu tandana ilmu aing kudu diasah deui. Bahaya lamun kieu mah. Ceuk Ki Bebok ngagerentes dina jero hatena. Sanggeus mikir rada lila manehna teh ngoneal hudang langsung marentahkeun anak buahna anu biasa kabagian ngajaga eta patempatan supaya ngamankeun markas. Kade barudak salagi dewek eueuh dia tempat, awas jaga kudu aman. Sanajan ieu tempat moal sambarangan aya nu apal sabab ku dewek geus dihalangan ku kekuatan batin. Ngan tetep bae dina waktu ayeuna aing oge kacida pusingna mikiran keayaan Slisnawati eta tanda-tandana kemampuan dewek kudu diasah deui. Tapi awas ya, sakali deui jaga ieu tempat supaya aman terus. Jeung deui awas ulah aya nu wani ngaganggu hancengan dewek. Ngarti? Tanya Ki Bebok bari nutup ka sakabeh anak buahna anu biasa ngajaraga eta patempatan. Ngartos, tenang Kang, tenang, ngartos, siap. Pokona mah aman. Jeung di moal wani atuh piraku kuring sakabeh wani ngaganggu hancengan akang. Moal atuh Kang, moal. Harita ting celengkeung sakabeh anak buahna teh ngajarawab. Syukur lamun kitu bagus. Ayeuna dewek rek irit heula. Plesat les sakicep mata sanggeus nyarita kitu Ki Bebok teh langsung luncat leungit ti hareupeun sakabeh anak buahna. Waktosna kabujeng seepnya
wargi-wargi sadayana hanjakal teuing. Ayeuna urang tinggalkeun heula dugi ka dieu cariosna kumahanya kaayaan kahareupna Ki Bewok teh. Nah bakal menangkeun gambaran naon saenggeus manehna mujasmedi atanapi tapak di jero guha tempat ngulik sakabeh pangartina. Ayeuna urang kantun heula dugikeun ka dieu cariosna, insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui, mangga permios.